urang dangukeun ye basit Sunda ngakak. Oke. Ayo dulu-duluku dimanapun Anda berada, selamat datang di stand up comedy W Sunda yang bertajuk Morrissey Montong Rasis Dan yang akan tampil kali ini yang pertama adalah Dian Magri. Dan yang kedua adalah Nabil Kompresor. Dan yang ketiga adalah Asep Rempah. Selamat menyaksikan. Wilujeng nyaksikeun anu Halo semuanya. atau ngartos. Langsung we nya ayeuna urang ngobrolkeun tentang aplikasi hiburan nu keur rame pisan nyaeta TikTok, heuh. Baheula ieu nya keur zaman si Bowo TikTok teh dibully bebeakeun tapi ayeuna mah dipikaresep konten di TikTok. Hampir 80% gaje urang paling keugel kana video, close up banget, cengar-cengir, hulu dikejetkeun terus slow mo eta naeun. Pamer banget atau naeun? Jika nu karek baroga banget anjing. Emang naon tadina tameng brimob? Terus na TikTok ya urang sok nempoan video vulgar tapi sok langsung tobat karena mun di scroll deui teh aya video ceramah. Pas nempo ceramah ya di scroll deui teh aya deui nu vulgar kitu we terus jadi ngadengekeun ceramah dina TikTok mah asup diceulik atuh kaluar tina liang irung. Terus biasana nu gampang jadi seleb TikTok teh nyata nu good looking, nu geulis, nu kasep atau nu teu geulis jeung teu kasep tapi make masker. Nu teu good looking juga urang mah hese hayang jadi seleb teh wal tinggal lawak. Urang pernah ya nyieun video serius dina TikTok aya nu komen videonya bagus bang cenah. Tapi dalam kurung maaf mukanya gak enak dilihat. Wah videonya bagus bang tapi dalam kurung maaf mukanya gak enak dilihat. Dalam kurung maaf jeung naon anjing ngahina we. Jeung bagi nu good looking mah sagala kajijian nu aya dina dirina teh keur batur mah teu jiji asli. Mun kesangan pengen dong ngusapin kesangnya. Tapi ka aya nu good looking keur modal ya terus aya nu ngomen pengen dong ngombehin tainya. Ngombehin ombehan adi sia nu gusiata. Terus aya nu kasep dagang martabak cenah. Masya Allah kasep-kasep dagang martabak. Urang baheula dagang pais berenyit door to door eueuh nu nyebut masya Allah. Mun nganjuk loba. Jeung ketika nu good looking ngalakukeun hal etik ge pujiana eta nyata sih ya. Contohnya Chico Jericho dahar di warteg dipuji. Terus deui Raffi Ahmad nyelah Suprapit dipuji. Nepi ka Jepri Nicole benang narkoba masih kene aya nu respect sabar ya ganteng cenah. Coba mun urang katewak pas keur ngelem ya kambayang teh. Wah waaskeun ngomong cenah tah matakna tong sok loba gaya sia dian bangsat. Terus Dani Pedrosa we nya ngalewat ka lembur maneh nyeak make motor gipi. Pasti di alam. Coba lamun urang pasti diomongan, "Motasan sia mau motor sincilaka si anjing." Tapi kena lah tenan naon. Mungkin we kelebihan urang mah lain tina rupa nya. Aya peribahasa ya. Ketika seseorang ditembak dina huluna, maut. Tuh maut emang naon deui. Pemirsa mungkin diteraskeun deui kan dubbing atawa naon disebutna tadi teh